Dia mana kemari di RW 5 masalah naon dia. Naon dul mana datang Ya kabarna nepikeun tah ka urang asa moal mungkin mun naon mah sok jujur aya naon. tepira tuh dul urang teh kan terbuka kacanya di imah jangan ngaca yang geus we urang teh nyokot spion dul. Asa moal mungkin pada spion hungkul lebih kagenjeleng kitu kabarna dia. Apaan ngalah spion teh harese dul sok kudu diputer-puter geuningannya lila yang geus we ku urang dicokotin motor-motorna dul. Tama ngabangsat atau dia karena ngabangsat eta mah najan maneh ana butuh spion hungkul aya di bawah motor nama ngabangsat dia. So barudak teh tuh apaleun maneh teh CS urang mun teu maneh tah meureun tadi gebugan mah dia terus enak kumaha motorna geus dibalikeun can Geus balikeun aja lah mana kalising cahaya atuh. Fik atuh dul tulungan lah ieu dina jero ceuli aya bisul beunyer Mana erek dipencet acan asak atuh. sabar we atuh dia baguan we cenah asa. Ngan itu dedengean teh atuh da asa teu ngeunaheun asa ngahiang gitu tah. Pake naon nya? Pake karbit gitu. Ai sia koplok. Tapi aku emang make karbit eta teh dia ceuli sia teh lain rek mayem cau mana teh. Mun mayem cau make karbit, sok himpenan karbit tah di dia 2 genol wae mah. Sunut ku aing na irung maneh tah. Kabar doga anjing. Tuh sore-sore kieu mah tambah kesel urang ngawa orah ya. Ai sia. Kumaha pikiran, tapi aku tambah kesel ngalah orai bener nu lain gitu. Mana nyobaan heula sakali gara langsung ketagihan. Nantang eta ieu maneh dul. Menantang. Nantang ieu teh menantang nyawa, bro. Urang boga cara jitu enak mah dul. Cara jitu kumaha dia? Pan ke urang duaan ngan liangna heula. Geus kapanggih liangna asupan we kerupuk. Taguan 5 menit leuleus tah. Tah geus kitu kodok ku maneh. Leuleus teh kerupukna beudeul anggar aya mah hirup sia teh. Yang dipacok mah teh yang maot. Daek ngaran maneh ke diumumkeun di masjid sia teh. Pusing. Ya. Kunaon maneh ge jiga loba masalah kitu dia. Aing teh loba masalah dul. Nyaba hutang di mana-mana, cicilan motor acan geus 3 bulan aing sieun polisi ditarik. Rudat teh pokona mah dul hirup loba masalah anjir. Iya. Maneh kuduna bersyukur loba pikiran gitu teh dia. Bersyukur kumaha aing maneh jajal bersyukur. Dengekeun ieu. Cenah mah ieu nya anu kasurupan teh peda naon cing? Peda pikiranna kosong dia. Matak maneh mah aman loba pikiran, mau kasurupan maneh mah. Si maneh aya wae koplok.